Aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh lawan minastalan desa jalan desa kobilan ngaranjiun ingka desa kalayan ingkong sawanesa Abdul Qadir iku marmitan ing wasta jalan kakasih jalan. Tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jeung guru ahli Allah beda mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun ieu Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangdeuleuh mata aya catatan-catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek Tuan Syekh ayo kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet, murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleuh mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya buku maknawi. Alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikut-berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah mere kabeh deuk sanu ngadahar aku masih apa eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ke malaikat Malik aya murid kula eueuh nyasab ka neraka coba periksa ke malaikat Malik eueuh cekna alhamdulillah rabbil alamin nyana cicing we kieu geus geura ka sorga atuh cek malaikat Malik geus geura ka sorga moal. Emang kulan moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasab murid kula. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Mantap jasa geus. Boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat teh mantap. Taulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tah. Boga presiden mantap seperti itu, mantap seperti mantap kumaha ngomongna ieu. Tanggung jawab terhadap rakyatna, masya Allah. Geus lah ulah nyaritakeun politik, capek nyaritakeun politik. Engke Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh, nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu tita kasor ka neraka sorga moal waka, ayeuna kena nyajahoan heula kabeh ka neraka. Akhirna geus beres saparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung didinya kene becek Tuan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kene can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafatul uzma boga waliullah kutub auliya Tuan Syekh Abdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mau ninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disiksa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing col teh Tuan Abdul Qadir dina naonan ieu ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu matak deuk disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya
ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ya kumahakeun Gusti siksa geus ieu aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaikeun galon cekal ku Tuhan saya blok kadiekeun sia tapal kadiekeun dirambet ku Tuhan saya Abdul Qadir sambarangan sia suknya teh bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokol hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanagana gede Masya Allah meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mal bejakeun ku aing sia ka sia nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo kemis jumat sabtu datang ka minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dia di papai unggal imah masalah nah ieu pasek jadi ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun ya tamkisa ya tamwisaya batus ditaya batus ya besar nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi lamun urang nyaritakeun bahasa Tuhan Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan eta tangkalan eta tatangkalan buah apa heulaan heulaan siki buah apa heulaan tangkal heulaan siki apaan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mulu siki atuh heulaan siki atuh pan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki datang ka kiamat moal anggeus ya urusan naon eta mah urusan siki adalah roh urang urusan tangkal adalah awak urang jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mal diteruskeun asuh aing sia mangareres jasa ieu pikiranana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring hanya sakadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh masyayikhul qadiriyah masyayikh naqsabandiyah masyayikh turuk di dia halal hadir perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya ya nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikan hukuman nu penting deuleu wajahna bae nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana dek balik balon Jumat kan di dieu dek balik nya sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul coba geus datang ke bandara makanya nak balik dari tadi lamun lain titah ku Tuhan Abdul Qadir mal bisa
Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa aja kula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain itu makan Habib tapi kan jana darah rai kita ka dia berarti kan aya Noel ya Haji Habib Rojak ke ditoel tadi ku jahe nirilik ya ka dia beda toelanana nya nama jurig mah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetegeun tauhidna tetegeun fikihna tetegeun syariat tetegeun thariqah tetegeun hakikat aya syariah kitabna jelas aya thariqah kitabna jelas aya hakikat kitabna jelas dengan guruna jelas mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir thariqah untuk tathhirul bawatin nah lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin etalah ayatna iraha de waktu ke urang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah modal kiai-kiai hikmah mah ceramahna dakwahna make hal ialah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat mantepkeun nu berthariqah supaya istiqomah mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah hampura simkuring hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah terutama Abah simkuring Ibu simkuring jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.